أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون. لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. Bismillahirrahmanirrahim. La'ana alladhina kafaru min bani Israil. Lu'ina dila'na saha alladhina jalma kafaru kalufur iladina min bani Israil. Nyata nanti jalma-jalma atau di bani Israil, di kaum bani Israil. Ala lisani Dauda teman kanan lisana tabang ucapna Nabi Daud alaihissalam. Dilaknat jalma-jalma kafir tiba heula kene. Ya, di zaman Kanjeng Nabi Daud ini sedih bi anda'a gambaran Nabi Daud ngaluakeun goreng kaeda jalma-jalma kafir sehingga pamusi kirodatan disalib lupa ku Gusti Allah jadi monyet sebuah daerah. Wa Isa bin Maryam oge kadieuna eta jalma-jalma kafir ti Bani Israil dilaknat deui didoakeun goreng ku Nabi Isa. Pamusiku khonaziro disalib lupa ku Gusti Allah jadi bako tak sauluna eta. Eta teh mungkin meureun ayeuna ge turun teh aya keneh nya. Lupa awalnya aya anu nyebutkeun di jalikeun non monyet geus kitu sabaraha poe jadi jelema awak
dijadikan monyet terus marawat dunia jadi mau tadi ke dunia kaya jadi tak kaya anu disebutkan jadi monyet karena jadi jelema deui itunya tobat tante aya disebutkan nyesa datang ka karawin maroga anak turunan kabina monyet obat anu paling kuat nu mana eta nu kena maramper mana tadi teh zalika bima asaw wa kanu zalika ari itu palakna eta teh bima sebab perkara asaw anu pada maksiat eta Bani Israil eta dilanda ku itu ku ieu teh teh bongan narolaka bae maksiat bae jadi ngabangkang asom jadi ngabangkang maksiat tidak ngabangkang ieu ditah kitu lambung sakarep dewek wa kana jeung ieu kaum eta ya'taduna ngaliwati batas geus ngaliwat batas geus kagila-gila pokona mah ngabangkangna teh menangolna barang pisan kanu la yatanahuna 'an munkarin fa'aluhu kanu bukti kaum eta la yatanahuna henteu silih cara la yanhabatu ba'du henteu silih cara munkarin mu'awadatin munkarin tina ngabiasakeun kamungkaran ya jadi henteu silih cara dina padarokaan ieu dorakaan teh ieu nya diarantep bae kalah kadiharayuan nya doraka teh lain dicara lain dipapatahan dina teh kadihayuan biluan nya didukung doraka teh labi sama kanu yaf'alun yakin eta teh sagoreng-goreng perkara anu bukti ieu kaum eta yaf'aluna bigawe ieu kaum kana ieu perkara filuhum ay pagaweuna kaum adami jadi eta teh sagoreng-goreng perkara darolaka bae maksiat bae itu terus kompak dina pamaksiatanana kalah kasih dukung tidak pamaksiatanana lain silih cara lain silih elingan di fasilitasan di palakan pokoknya dari tempat ibadah ini kalau kathir minhum yatawallawna alladhina kafaru tapi ningali jadi kasih Muhammad kathirun kalau lobaan minhum ti ahli kitab ya tawallawna tingkahna pada silih atau kalau mengalami Asia ya ahli kitab alladzina kafaru kajalma-jalma kafir anu aya di Mekah itu tuh dulu ahli kitab kalau lomba anak-anak PKB kan kalau lomba anak eta ahli kitab kalau lendehan jeung jalma-jalma kafir anu aya di Mekah anu ngahewaan nu ngamusuhan ka kanjeng Nabi Muhammad ai kuduna nama ngadukung ka kanjeng Nabi Muhammad sabab naon sabab sarua diturunan kitab Gusti Allah Subhanahu wa taala ahli kitab ya sarua terus kuduna nama ngadukung kanjeng Nabi geus diparentahkeun dina kitab Taurat dina kitab Injil teh bahwa kudu bahwa bakal aya nabi akhir zaman terus syariat disalin kabeh diganti kudu turut ka kanjeng Nabi Muhammad ka eta nabi akhir zaman
Tapi untuk itu kalah kapro nanti ka jalma-jalma kafir Quraisy. Alasan dalam bukton, ya ayah bukton dasar buat kehel ka kanjeng Nabi hasud ongko, ya hasud tetap pecah ke batur bunga hasud, cenah tuh. Gini orang dia Muhammad turun saya Quraisy jadi itu kudu nama Bani Israil cek dewek nana teh terkasih lah. Kalau kapro nanti jangan kafir Quraisy. Labi sama qaddamat lahum anfusuhum an sakhatallahu alaihim. Labi sama yakin tersabari perkara pandangan gawe menghalakan mahu kaita kaum non-anfusum dari dina kaum dina yakin eta teh non pagawean atau amal-amal goreng kami lagi namun sebabna non pagawean anu kan goreng-goreng pagawean mau kitu sebab katanya sebabna kadituna bakal ngagebruskeun kana perkara panggorengna nyatana kana nangka ansa itu kana yang berusaha ta'ala lihim kaita kaum fil adab hum khalidun itu yang kena bakal langgeng di dina siksana Gusti Allah. Eta pagawean kitu teh sagoreng-goreng pagawean sabab naon bakal jadi bentuk Gusti Allah. Lamun Allah bentuk berarti diancam ku siksaan di Gusti Allah. Coba langgeng dina siksa